Ji, saya kenaon di dinya. Keringisingnya sia. Dak, ulah gandeng jing. Bijakeun sia koeng ka budak, lamun sia ngising di sawah. Ulah tuh dak, sia mah jai isin aing. Teu deuk aing mah. Pokona mah aing rek bebeja ka budak. Amun sia aing embung bebeja ka budak, kadiekeun helaan 2.000. Di, dak ulah atuh, ulah kitu sia mah. Ihong geus aing sia embung mah, bijakeun sakoeng ka budak. Dak. Yo 2.000. Tapi sih lebih beja ke budaknya. Tah, kitu jing. Tenang bae, aman pokona mah. Mayan 2.000. Kemana eta budaknya? Ih, tadi namun koneng jasa. Mana bau, unggal poe dahar jeung jengkol baik itu eta budak. Ih, gila. Mayan 2.000. Wah, reh ya. Pisang ah. Ji, kenaon sia? Tepal ente. Eta budak kunaon nya? Wah, curiga geus ya ieu. Mundutan ah. Tas di mana sih ya? Di tangan tuh ke Mas ya. Bener sih, Mi. Bener lah. Ih, bau amatnya. Kan bau tai sih. Di dia ya bau tai na ya. Weh, Gi, kemana sih ya? Wah, curiga ya, sana budak ikut spirit ya. Mana bau jasa deh taina. Kalau berangkat jengkol mereng di budaknya. Tuturkeun lah ku aing lah. Naonnya ieu? Naon sih? Ih, jai mah tai. Tai sayu sialan doang ngising sembarangan beta jelema. Ih. Aduh, aing ngisang di mana ieu nya? Geus mau cai di dieu. Apa kowe ngelap make daun gedang be nya? Nya cepel deh lah. Mana eta budaknya? Tah. Kenaon eta nya? Deh. Pantes bae eta budak bau tai. Orengan mah mantas ngising can ngisang. Dilep make daun gedang deh tak. Aduh. Ari sabarkeun bae lah ku aing kayak gini. Aduh, ieu mah loba asan aja. Sia kenyawan ku aing. Pantes begi sia mabur. Orengan mah sia mantas ngising nyan ngisang. Ulah gandeng jeung Mi di wulan tai ku aing yo. Bawa wulan teh ta congor sia ta. Bejakeun lah ku aing ke budak mun sia ngising teu ngisang. Mi, ulah bebeja jeung ka budak, ja aing isin. Bodoh amat. Ulah nyaminya, kek traktir sia ka warung. Traktir naon? Naon bae lah, tah mah gampang. Ya, tapi sih lebih beja ke budak.
Alas saya mah gelopok ki, bohong. Ente, swear. Serius, aing teu bohong kuari mah. Oh geus ge ayo, kantongan tataina geus ya. Ji. Picin bela. Mana jorok sia tai picin didinya. Anggus ayo. Nonton lu tuh engkos gitu amat. Emang na aing cau meureun. Ih, biasa beta congor. Kumonyong-monyong teuin. Woi, Nopal, saya bau tai amat. Siang isingnya. Ih, henteu aing teu ngising Alda. Eta suku sia kunaon kikituan. Saya ngaliak tainya. Lain ieu mah lain tai, leutak Tai eta mah, Pal. Ih, sia teu percayaan amat ieu, ku sia cek kali ambean. Ih, mah tai, Pal, beneran. Geus nyaho jeung tai ku sia mah diambean. Nah, dasar Alda. Jangan amat sih siapa? Ih, akan tok sia tai. Sia. Alda nyekel tai. Ih, gila, Nopal nginjak tai bau. Ih. Woi, Egi, Fahmi, nak kemana sih ya? Ih, kepo si Alda yang nyawa bae urusan batur. Dek ditraktir lah mah ku Segi, dek ke warung. Wih, boleh sih, Egi. Aing lu ya. Ulah lagi, naon sia ngeribet doang si Alda. Eta sia. Lagian saha sih anu ndek minta jajan ka sia? Lagian ge. Saha jeung nu daek ngejajanan sia nya. Atuh si Egi lah. Ih, emang sia dagi ngejajanan si Alda. Hayang teuing aing da. Gut lagi ngan 3.000 deui aing tuh. Oke, Gi, ai sakos kitu mah. Bejakeun sakoeng ka budak, lamun sangising di sawah. Ih, dah sia mah kitu. Kan tadi geus bere 2.000 ku aing. Terus aku minta jajan di bae. Ada teman terserah sia lah. Pokona mah lamun sakelas nyahueun sangising di sawah, ulah nyanakeun ka aing. Ih, krunya ada ulah plong amat si sia. Halah, Siami. Ngomong-ngomong karunya, tapi saya minta ditraktir. Nges Gi, saya milih mana? Saya milih traktir aing. Apa kau yang dibejakan ka budak? Kamu sangising di sawah teu ngisang. Oke, ki bae. Ieu pun ada 2.000 nya. Urang jajan babarengan bae kumaha? Tah, gitu Gi. Pan resep aing ngadengena. Ngeribet sia, duit ngan 3.000 nah yang bebarengan segala. Nges cicing Siami lah. Bisa diwulan teh kebok we. Terus ayo Gi, mau jajan. Pokoknya main duit 3.000, aing 2.000, sia gope-gope. Ih, ngerah bahas ya. Ih, boleh lah, aing untuk ditraktir lain sia. Woi, Sinopal tuh. Eta kalau masuk ke kos gitu kan, pecak sebelah sih. Pecak, pincang, lain pecak. Oh, eta maksudna. Emang sih tanya woi, kamu Sinopal keur tadi ngeliat tai. Ih, bener dia ngeliat tai. Oh, alah. Itu keren amatnya, ngeliat mah beling. Kira aku tai dilihat. Tai naon jing da? Atuh teh jelema lah. Pajar aing tai kebo. Woi, napa ka dia sia woi? Nopal, emang beneran sih yang ngijak tai? Tuh kan dak bener. Mana eta encan dikumbah di sepatuna. Bau. Ngijak tai di mana jing sia, Nopal? Di sawah mi, di kidul. Tai sambeun eta. Ih, sial doang jelema sembarangan bae ngisingna. Ai, ja eta mah tai si Egi, Pal. Serius eta tai sia Gi. Oh, Pal. Kunaon jeung sia ngising sembarangan bae? Kos empang bae ih. Atuh kumaha jeung Pal? Aing geus kuat. Ieu ge aing can ngisang. Wah, Egi, tadi ge aing neule. Siang geus ngisa make daun gedang. Enggeus Pal, ayeuna mah mending sepatu sia bersihan tak ka si Egi. Nah, benar. Mending bersihan tai sia di sepatu aing yo. Ih, da, pan sia bebeja sih. Kan geus keng bare duit. Di, atuh pan aing karung ka Sinopal. Gara-gara si ngising sembarangan, Sinopal ngejadi kena imbasna. Naon sih bersihan tah, mana taina bau jasa deui. Kemana sih, oi? Kena huluna tah. Hei, Nopal, sialan sianya. Awas ya.
Siapa? Emang serius yang injak Mbak? Enggak udah. Mulai.